Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di alam dunia urang nuhina jeung nu mulya can bisa kanyawan. Haji Pendi apakah termasuk golongan nu mulya apa anu hina cannya? Haji Pendi jeung Haji Rusdi apa muliaan mana urang teu nyaho. Tuh kanyahoana engke di alam akhirat. Duh masya Allah, anu kuari di alam dunia mah dimulya-mulya ku urang, dikawal-kawal, di mama-mama, di abuya-abuya BF. Beuh masya Allah pohara horenganan engke di alam akhirat makanya Mama Supendi tukang maling berkat. Hina atuh tuh nurutan guru sangeunah-ngeunah be nuding guru malingan berkat berarti tah. Ya Allah ya Rabbi, saat makhluk hina yakni para hewan binatang timulai pertama nu dijieun sampai binatang anu paling akhir dihimpun jeung dihisab ku Gusti Allah jang memperlihatkeun kamahaadilan Allah. Maka binatang-binatang tersebut saenggeusna ba'dal hisab ku Allah langsung ieu teh melalui sabirman Allah kuni turoba, jadilah tanah kembali. Maka embe jadi tanah, kebo jadi tanah, sapi jadi tanah, kabeh jadi tanah. Moal aya anu ka sorga, moal aya anu ka neraka. Itulah hewan makhluk hina anu ujungna ku Allah dijadikeun tanah. Kuni turoba, tidinya pendicung lain Haji Pendi lain pendicung anu nyembahna kana patung-patung, anu nyembahna ieu teh di luar daripada ajaran agama Islam. Paeh aya dina kakafiran nyana neuleuh sakabeh binatang teh dijadikeun taneuh, maka nyana berharap hayang amat jadi taneuh. Hayang amat kos bebek, hayang amat kos embe, hayang amat kos kebo, ya laitani kuntu turoba. Itulah harapan orang-orang kafir jaga dina poe kiamat hayang jadi seperti nuhina. Tuh nyesel luar biasa. Masya Allah, Haji Pendi ngegel curug, becak Haji Pendi maning jadi kotok aing kos kieu mah. Maning jadi embe kos kitu mah. Ngeunaheun daripada aing bakal diseret di neraka. Tuh masya Allah, mentakan mudah-mudahan be urang disalametkeun. Duh Gusti, ulah di alam akhirat, di alam dunia jelema anu hina teh ya leuwih mulyaan keneh hewan, leuwih mulyaan binatang. Nu hina ieu teh nu hina. Haji Pendi, Haji Rusdi, ya kan, termasuk Haji Sahmad, nyana pulang di Lampung, mawa duren, mawa cau, mawa kalapa.
di tengah laut ieu parahuna oleng kabeuratan teh ayo ta ieu piceunan tak kalapa ieu teh kalapa kemudian duren sagala cau balang-balangkeun jang naon jang nyalametkeun Haji Pendi Haji Rusdi Haji Sahman oleng kene ya kan oleng kene nah bebek sapi kebo balangkeun jang nyalametkeun Haji Pendi ya kan kunaon tah lantaran ieu jang nyalametkeun nu mulia mantakan mimiti benda anu henteu bernyawa heula tuh model kalapa ya kan balangkeun jang nyalametkeun jang nyalametkeun embe termasuk Haji Pendi kuari oleng keneh embe balangkeun kunaon jang nyalametkeun Haji Pendi geh lamun Haji Pendi na jelema mulia muhtarom nu mana anu muhtarom teh anu tilok mawaan jablay jadi lamun guer muhtarom anu tukang mawaan jablay ya kan anu bangsa osok wik-wikan tukang zina muson ongkoh geus boga pamajikan ongkoh osok zina ongkoh ieu teh ieu geus boga pamajikan tapi osok mawaan jablay ka hotel ieu guer muhtarom maka di mana terjadi oleng eta mah Haji Pendi nu dibalangkeun jang nyalametkeun embe oh tak ieu guer muhtarom teh datang ka kos kitu berarti kan jelema anu guer muhtarom nu tukang zina eta teh leuwih rendah daripada embe komo nu tukang susuitan mah geus geus mandingan parabkeun ka lauk paus ya Allah ya Rabbi mantakan hadena urang mah boga pangeran maha gopur maha pangampur maha pangampura mudah-mudahan be dihampura dosa tah lamun dosa geus dihampura ya jadi mulia deui mudah-mudahan urang disebut mulia ku Allah amin tah ieu hina teh ya di dunia we kos kitu di alam dunia berarti tadi Haji Pendi balangkeun ka laut jang nyalametkeun naon embe tuh lamun Kiai Pudoli mah anu di laut nah balangkeun embe jang nyalametkeun Ki Pudoli tuh pas deui Masya Allah ieu Gusti atuh engke komo diukur di alam akhirat geus moal kacolongan alam hakikat di alam akhirat teh anu geus eueuh semu-semu alam nyata alam realita anu geus be kabeh serba kanyaoan anu kuari di mulia-mulia horenganan hina menurut Allah hina nyata jaga di alam akhirat anu kuari dihina-hinakeun ternyata mulia menurut Allah atau engke jaga di alam akhirat mulia menurut Allah tuh Masya Allah nganggap rendah kakek ya tatia ka Haji Rusdi nganggap rendah lah nganggap dipandang sebelah mata horenganan mulia menurut Allahnya nama tipe ting tukang tahajud tipe ting tukang maca sholawat tipe ting tukang maca Quran atau bakal nyata engke jaga dina poe kiamat Masya Allah iyalah jalma mulia sementara di alam dunia di mulia-mulia Haji Pendi teh ya Masya Allah malah mah diiring-iring beka mana bae ge horenganan di jero kamar nama tukang ngalocok tah atuh ida bakalna tuh mantakan ieu lah urang teh ieu muasarah teh ya ieu jeung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Gusti mun urang teh ya sabodo tudingan batur mah kumaha tah kumaha, nu penting urangna jeung Allah Rabbul Izza subhanahu wa ta'ala. Seunah urang jadi jelema mulia menurut Allah, kajeun dihinakeun ku batur ge. Mulia menurut Allah, kajeun ieu teh dipandang sabelah mata ge. Gitu tuh ieu teh masya Allah. Tinggal ukur be ya urang teh kuari kieu ye nuturkeun Haji Pendi deuk nuturkeun saha? Pen. Nabi Adam teu pernah sombong nama Nabi Adam teh. Merendah padahal mah masya Allah kurang kumaha dimuliakeun Nabi Adam ku Gusti Allah. Sakabeh malaikat teh tita tunduk ka Nabi Adam, usjudu li Adam. Ieu teh kan nuduhkeun kamuliaan Nabi Adam. Apakah Nabi Adam lajuna teh nepuk dada to aing? Henteu kan? Teu sombong saeutik-eutik aja. Merendah anu sangat luar biasa. Atau dimuliakan ku Gusti Allah. Sementara iblis alaihi laknatullah nya nama sombong ketika diperintah sujud teh ku Gusti Allah, masya Allah membangkang, aing teh leuwih hebat daripada si Adam. Hebatan aing jeung si eta mah kuduna mah Adam nu tunduk ka aing. Ngakan uyahna ge lobaan aing jeung si Adam mah. Geus berarti bawa satrik tak ka iblis uyah tuh. Geus berarti lamun aya kiai sombong sarua jeung Nabi Adam apa jeung iblis? Ji tuh atuh tinggal kitu bae. Ji atuh lamun kiai sombong mah ieu teh saruana ke jeung iblis, atuh berarti kiai naon eta? Kiai iblis. Mun aya pedagang sombong eta teh akurna jeung Nabi Adam apa jeung iblis? Atuh jeung iblis, berarti pedagang naon eta ngaranna? Iblis. Ji pedagang ieu teh tukang nipu, ari nu tukang nipu Nabi Adam apa iblis? Berarti lamun anu tukang ngoplos karung eta teh tukang naon eta? Babaturan iblis. Ji atau lamun aya pejabat sombong akunna jeung Nabi Adam apa jeung iblis? Geus lamun aya pejabat sombong, pejabat naon eta? Sia tah nu ngomong aing mah teu. Atuh tinggal kitu doang. Masya Allah nuturkeun urang teh jelema-jelema anu merendah tuh Nabi Adam, tuh Nabi Allah Musa, tuh Nabi Allah Isa, sampai terakhir junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah jauh tina kesombongan, dirina teh merendah dan merendah padahal kurang kumaha junjunan Abdulul Makhluqat, Abdulul Mawujudat. Tapi kan lapahro, tidak ada kesombongan bagi sang baginda ketika orang nuturkeun eueuh sombong, diberi harta tapi teu sombong, diberi ilmu tapi teu sombong, diberi jabatan tapi teu sombong, berarti orang masuk kana barisan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jelas pen. Euy pen jelas. Tuh naon bae Nabi Adam dakwah jeung anak ka anak incuna. Nabi Musa ka para umat-umatna kabeh eta teh eueuh tujuanna naon? Hiji nyaran ridho Allah. Sugan nyaran harta henteu, mantakan hiji bae ka Gusti Allah. Eueuh saeutik pun aya bahasa kieu aya meureun. Eueuh ti jalur Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Rasul, pengikut asli Kangjeng Rasul teh eueuh anu bahasa aya meureun. Tapi kan aya udang di balik batu mah udang di balik batu. Euy pen teh eta mah setan. Setan mah kabeh pergerakan naon BG aya boga tujuan, kurang kumaha iblis nganasehatan ka Nabi Adam rapihna luar biasa. Rapih luar biasa bari ceurik. Geus aing bae anu balangsak mah Adam, sia ulah nuturkeun aing.
ieu teh ternyata ya teh aing teh geus dibahir di teu di sorga mah balangsat sia ulah kos aing balangsat mantakan eueuh deui kuncina iwal pituh ngadahar sajaratul khuldi. Ya Allah, nasehatna boga tujuan naon be pergerakanna boga tujuan eta tah anu kos kitu ngaranna setan iblis. Mantakan atuh di mana anu pergerakanna boga tujuan ieu pengikut saha atuh iblis. Jak pengikut nabi pengikut wali mah kabeh boga tujuan naon hiji be li'i kalimatillah mencari keridhaan Allah. Tapi lamun iblis selalu anu ngomongkeun aya meureun mantak lamun aya ustad selalu naon bege aya meureun tuh aya kiai aya meureun ustad kiai naon eta ngaranna tah ayo ndek nuturkeun Haji Pendi apa deuk nuturkeun Ki Pudoli Ki Pudoli mah nama dakwah teh sugan hayang amplop henteu sugan hayang berkat henteu beuh jana mah ikhlas Ari Haji Pendi apa ngilu ngariung dong ya hayang berkat kan tah berarti kan Ari Haji Pendi pengikut naon ngaranna iblis. Ari Ki Pudoli tuh Masya Allah ulah neuleuh ka kiaiana doang ulah neuleuh ka ustadana dan deuleuh pergerakanana ieu pergerakanna teh ya sanajan levelna sama-sama kiai tapi ari nu kiai selalu aya meureun itu kiai iblis kos kitu ngaranna. Ji kasihan pu deui kanyawan nyana. Masya Allah. Ayo orang belajar saeutik orang aya dina lingkungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala geus urang dagangna urang tujuanna ka Allah tanina tujuanna ka Allah jadi pejabatna tujuanna ka Allah atuh lamun kabeh tujuanna ka Gusti Allah naon bege sarua berarti akur jeung perjalanan para nabi tujuanna ka Allah Subhanahu para wali-wali tujuanna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Pudoli tujuanna ka Allah akur henteu jeung nabi akur henteu jeung wali tuh haji sama dagangna nya tujuanna ka Allah akur henteu jeung nabi akur. Masya Allah Haji Rusdi sanajan jadi pejabat tujuanna ka Gusti Allah akur henteu jeung perjalanan nabi akur tuh geus urusan profesi teh eueuh masalah nu penting hiji tujuanna ka Gusti Allah geus lamun lain ka Allah mah atuh deuk pejabatna tah deuk petani tah deuk pedagangna hatta kiaina model Kiai Supendi atuh tujuanna ka lain ka Allah mah atuh lain pengikut nabi berarti pengikut naon yes. Masya Allah ngariung teu kabere berkat ngomongkeunna teu anggeus sabulan moal caprak beh Masya Allah teu anggeus sabulan eta teh malah mah datang ka kuari jana pernah diajak ngariung ku Al-Maghfur lah teu kabere berkat datang kuari di ka kuari diomong-omongkeun keneh coba geus sabar tahun coba eta ya Masya Allah eta kos kitu ngaranna pengikut saya tak tuh Gusti doagung mantakan yuk orang introspeksi awak orang teh ieu dimuliakeun ku Allah apa dihinakeun tinggal sakitu tinggal orang nuturkeun jalur hina jalur cilaka ieu adalah jalur setan. Jalur mulia ia adalah jalur para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangis urang leumpangna make jalur nu mana sakitu ieu teh geus urang ku ayana urang daraek ngaji mu ieu teh adalah jalur nu diridhoi ku Allah. Ieulah perjalanan nabi, perjalanan rasul, perjalanan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ngan setan iluan ke Haji Pendi hari ngaji mah ngaji ngan nya tujuanna balikna endek nyokot sendal bagus kecampuran setan deui bae setan
Masya Allah tuh geus nu hina-hina teh taekeun cenah jadi mulia. Mantakan di manusia ge heulanan secara johir lain pandangan Gusti Allah ngan pandangan manusia ieu teh aya manusia anu direndahkeun sehingga bisa dijual belikeun ieulah pangkat abid pangkat amat bisa dihibatkeun bisa digadekeun. Betapa luar biasa kan rendah eta teh samartabat jeung hewan berarti. Embe bisa digadekeun bisa, embe bisa dijual bisa, Haji Pendi seorang abid bisa dijual bisa. Bisa digadekeun atau bisa. Berarti kan Haji Pendi sarua jeung embe, hanya bedana ari embe mah dipencit di sate ngeunah, ari Haji Pendi mah dipencit pahit dagingna. Sakitu doang. Sang Nabi Abdulul Makhlukat Abdul Mawjudat membebaskan perbudakan anu geus bercokol ribuan tahun. Betapa luar biasa di kerajaan Romawi, di kerajaan Persia, termasuk di kerajaan Hindia, termasuk di kerajaan Cina, bahula pohara luar biasa. Ieu zaman perbudakan teh lain saeutik. Maka dibebaskanlah ku junjunan melalui saha jelema anu ngabebaskeun eta teh anu ngamerdekakeun abid sarua kejeung ngamerdekakeun dirina tina seuneu neraka. Istimewa kan luar biasa. Masya Allah tuh geus make carana melalui ucapan secara soreh langsung Haji Rusdi boga abid ngaranna Haji Pendi. Sebab pantes rata-rata pangkat abid mah nya mah rata-rata hideung kulitna. Atuh Haji Pendi coba sana nyebut putih ka Haji Pendi. Hideung apa putih? Atuh hideung. Iya pen, iya hayang hideung na hideung naon? Jih, tanya ke ibu-ibu ke Haji Pendi nyebutnya hitam manis apa hitam teh kebo. Haji Pendi merdeka atau jadi merdeka talaman guys. Cak Haji Rusdi teh anjeun Pendi merdeka maka bakal jadi merdeka geus di mana-mana merdeka atau teu bisa kuari dijual belikeun geus teu bisa kuari digadekeun geus leupas berarti tina ikatan ke jeung Haji Rusdi ieu merdeka ieu bebas kuari Haji Pendi. Luar biasa eta ucapan sore geus teu kudu make niat teu kudu. Tapi lamun ucapan kinayah ieu karak butuh make niat. Tah mantak watah taju ilaiha kinayatun butuh kana niat kinayah mah. Mantakan kinayah mah engke ieu butuh kana niat teh lain dina ngamerdekakeun doang termasuk dina urusan talak. Ucapan kinayah ieu teh bisa kana eta teh mutuskeun tali ikatan pertikahan, bisa kana mutuskeun tali nu lain kan gitu kan. Tuh ieu ngaranna kinayah. Ngaranna kinayah ta bahasa teh bisa dijieun bahasa dua cak urang mah. Bisa dipakai bahasa dua. Indit siap ti imah aing. Tuh Haji Pendi ngomong ka pamajikan ngaran Maimunah. Geus sia indit ti imah aing. Ta eta teh lamun Haji Pendi ngusirna niat talak atuh bakal jadi talak. Tapi lamun teu niat talak mah teu jadi teu jadi. Beda jeung sore, lamun sore mah ditolak sia ku aing. Ieu teh ngan ukur bacanda doang, teu ya tetep jadi. Tuh, ieu ge
lamil kali alaika cak Haji Rusdi teh ya lamilka kaula teu ngamilik deui ka anjeun bisa teu ngamilik kana duitna teu bisa teu ngamilik kana bajuna bisa teu ngamilik kana kepribadianna kan bisa ka mana kan tak ieu Haji Rusdi ngomongna lamun make niat atuh jadi ngamerdekakeun lamun teu make niat teu jadi la sultana alaika geus teu boga kakuasaan deui eta teh anjeun kaula ka anjeun la sabila geus teu aya jalan deui la sabila alaika la khidmata alaika geus teu aya perlu perlayanan deui tah eta teh bahasa kinayah geus ku ayana kos kitu ieu butuh kana niat eueuh hidup urang mah ieu eueuh geus eueuh abdi ge eueuh iya mah contoh doang Haji Pendi ge contoh tapi besidik bebeneran di pencit los sabina geus adik kuari mah ya ngamerdekakeun lugoh be kieu ya ngamerdekakeun lugoh aya tetangga urang ieu teh nyana susah jasa hese hayang dahar ge geus kurang perdekakeun kahirupana geus kurang teh perhatikeun bere beas bere kajang lauk paukna eta kan ngaranna ngamerdekakeun kahirupan sorga eta ge ceurik be Haji Rusdi teh Haji Pendi teh ceurik be kunaon masyaallah boga hutang laju ku Haji Rusdi dibere duit jangseuna eta teh mayar hutang eta ge kan ngamerdekakeun kos kitu sabaraha duit emang pen eta ribasa kamat boga hutang 1 juta ka saha ka Haji Samad oh dibere tah nya bayarkeun dicokot ku Haji Pendi lain dibayarkeun andahan dipake main slot blow on deui bae si eta mah tah ieu kan ngamerdekakeun geus kitu ngamerdekakeun kana kahirupan masyaallah ieu dijamin ku Allah dibere sorga kuari mah ya perabidan kan geus eueuh anta maulaya ta maula ieu teh ya maknana bisa dua bisa mantan sayyid bisa mantan abid mantan sayyid bisa maula keneh mantan abid maula keneh jadi bisa dimanaan anta maulaya teh ya ieu bisa jadi mantan abid bisa jadi mantan sayyid termasuk kana ieu kinayah kene tuh Haji Pendi boga pamajikan ngaran Maimunah cak Haji Pendi Maimunah anti tolikun anjeun katalak soreh kos kitu ngaranna soreh teu perlu make niat jatuh talak atau pasti tuh siapa yang jadi jahenya nah eta ngaranna tolak soreh kos gitu iya mah kuari dipakena ku Haji Rusdi dipake bahasana ka Haji Pendi Haji Pendi abid Haji Rusdi cak Haji Rusdi teh Haji Pendi anta tolikun anjeun teh katalak ari nisbat dina talak basore tapi lamun dina nisbat ngamerdekakeun mah ieu adalah jatohna kana kinayah mantak waqaza kullu sorihin kinayah litolak tuh waqaza kullu sorihin tolak itu ye sakabe ucapan soreh dina tolak mun digunakeun dina ngamerdekakeun jatohna kana kinayah atau komo dina bahasa kinayah tolak mah mantak di dieu waqaza kullu sorihin li tolak
bi eta kinayah litolak wa kadza kullu kinayah litolak dua wa kadza kullu sorihin litolak wa kadza kullu kinayatin litolak seluruh bahasa soreh dina tolak ieu adalah jatuh kana kinayah dina ngamerdekakeun seluruh bahasa kinayah dina tolak atuh dina ngamerdekakeun ieu adalah jatuh kana kinayah wa qauluhu bi abdihi anta hurratun wallahu a'lam bis